sartil aya teh nya. Keur ngumbah wadah aya acara sabun beak deui. Si sartil aya teh nya bakal bogaeun teu? Erek mentas sacolek wae mah. Sugan bogaeun. Kah cik urang ka ditu we lah. Ya sampai kieu aing balanya nyipot ka dempet-dempet mau pasar. Salah. Ya, cek aing gimana ya dari si sakar-sakar itu teh. Minyakna teh kaasukeun. Minyak, nuhun teh. Wajah, sereh eueuh. Nah batu mulai bawang bodas meureun. Bawang bodas udah mahal aing mah si bawang bodas mah bae bawang beli. Ya. Boleh tasnya dikasihkan dong katanya. Orang mau minyak mah dari kalau goreng mau minyak terus naik. Kece aya teh nya. Cek. Kece. Sartil. Kece. Urang arek nyementah sabun saeutik. Saha lu doang atuh. Cek. Kece. Sartil. Mentah sabun atuh saculik tara oge. Naon geus si ate kokom nih gandeng si ate gegerwan wae nih. Nah, dosa ka dieu. Teh, gegerwan di luar ka era anggar kebiasaan. Geus dipasang maneh? Heeh, atuh mah geus pasar. Maneh loba duit. Ini loba duitnya kebutuhan, memang kebutuhan dahar urang. Iya nih. Sengit kieu ieu surawung. Sabaraha anu ieu teh? Soalnya keur mahal surawung teh. 1.000 meureun. Nah, 1.000 gagabas teh 10.000 sakieu. Heeh. Aya naon deui ieu teh? Terol, tempe, asin. Mana asin kuat kaloba kieu? Nya tos sataun sabulaneun. Atuh, moal mere hiji mah? Ah, ini udah nggak bisa maneh nih. Kenal esnya ka dieu atuh. Heuh, ieu urang teh kan keur ngumah wadah. Terus? Aya teh si sabun teh beak. Terus? Urang erek minta sacoe wae malah. Sian itu ka sabun-sabun oge kuat ka menta meuni. Teu sabun, teu sangu, teu naon, cong segala menta aing teh. Nih, atuh tangga oge teh kitu we meureun. Ieu kata tangga teh tong kitu diheunteng ketek eueuh bakal butuh ka urang. Wah, aing mah butuh ka tangga, aing mah da loba duit. Tara ge sakieu tah sacoel nih. Eutik we. Tago gitu ke rumah wadah urang. Teu boga urang can meuli urang karek balik di pasar urang teh atuh. Can ka warung. Disempil-sempil cek Naon atuh meuni teh meuni gagaro. Tingali atuh. Tuh kecil meuli perasaan ribu perak aing mah sabun gano. Kagok atuh itu kagok bisi behakeun caina tara ge sakit. Nih, sacuel tara oge. Wah, geus esuk deui atuh kumbahna meuni. Kecil meni pedit-pedit teuing nya. Padi atuh aing mah poe metaan mah cat aing teh bakar we meureun. Kecil nih, saeutik we mah. Saeutik Sia mah kitu maksa aing teh menta teh. Ai urang boga pangabutuh ka maneh tara mere geuningan. Ike mah dibere kecil, jaga urang boga duit mah. Bari naon ge kata mah menta naon ka maneh jelema teu boga. Mentah. Kadi-kadi ke tadi pas saeutik kan, sesana kadiekeun sia. Saeutik da metana ge tah sakieu. Heeh. Satu teman ke isuk deui. Naon? Boga beas teh. Jangan naon sia beas meuli ka aing. Hinjeun saleter wae mah tuh. Tuhnya sia mah cek aing oge da. Dikasih hati minta jantung sia mah minta sabun hungkul aya ujungna ge minta beas. Urang geus sangur. Eueuh gaca, eueuh. Udah kurang hayang. Eueuh. Kecil atuh. Iya atuh minjem. Beungeus kecil tang sabun. Itu kumaha wadah sia teh deui cenah caina beak sok-sok. Urang geus sanggup pisan kecil. Mesa kalian ngubah wadah, ngubah sangu. Eueuh kecil itu Saleter wae mah tuh. Beungeus kecil balik ka itu. Geus diberes eta urang beres ekonomi. Kecil nih, beas saleter wae mah. Oh, kecil nih orangnya semoga saya pas setengah dari dan itu sore. Banget dong diucut-ucut wae atuh. Iya, atuh ge dibayar nih. Aing naik yang jualan jasa tahunan ieu teh stok. Urang dengan sangu nya urang geus sangu ayeuna dengan sangu oge, sangu-sangu nu. Betul ese dah jeung naon ayo beas nama. Erek ditambul dicieunkeun sangu sugan seubeuk. Mun satu jeung asina.
Ya Allah ya Robi ya. Banyak kali. Nah, kan ini sekarang yang tangan naon teh meuli saat gimana gawe naon? Tuh inget urang oge liur salaki urang teh gawe naon. Mata kan masalah kita nu urut seug. Cara lengkel teh ya boga salaki teh. Kada ku gadagna duit na mana eueuh. Aing teh kieu we jeung kieu hirup teh. Banget. Ya Allah ya Robi. Kejeun nih hiji deui we atuh. Atuh gajau nih. Sia kan eta geus dibere. Eta geus dibere hiji. Kejeun nya urang teh rek ngagoreng ieu hungkul hiji. Urang teh da bakal kalaparan keneh ieu teh jeung isu. Lu atuh saya teh gawe barang gawe matakan ka mana ka kebon ngarit naon atuh mah teh mending ngajarno guai atuh salaki ngajadau pamajikan ngajadau nya mah boga duit. Heeh, urang teh rek ka kebon geus beres ieu teh kayak dibayar beres di kebon urang rek barang siar heula cigah si kucu. Barang siar heula. Ah, kucu teh atuh deui. Atuh ceuk, hiji deui we mah. Asin urang mah paya ngeunah asin mah patri cigana teh saeutik oge. Iki we asin. Kayak dibayar asli ieu mah asli tah ceulina tah. Wani ceuli di ieu Ah, ngapoe ngamideung ngomong teh kitu we gitu. Kayu naga wae sateo ni asli tuh aing hancur. Kudu ceuli asli sia. Kayak ini kan? Nya ceuk. Heeh. Tong kitu atuh kecil nih. Nah, sia mah cek aing oge geus dibere atuh galak sia kitu mantap sia. Alhamdulillah geus beres. Kali pamerin. Geus lila tuh pamer. Pamer kasih kucu. Nya, aduh, eta budaknya. Si anjir aya Haji. Oh iya lain. Aya Haji. Mana? Itu burukan sabrukan. Dagoan kita. Mana ini dagoan kita sih ya? Si kitanya. Nih, ninggalkan si kita nih, dagoan. Sok, turun sia. Bejakeun ka indung mana? Kela Haji, kela ieu ge dek turunnya. Tong dibejakeun. Sok, turun. Kela. Atuh ari mung dibejakeun. Nih si kita ninggalkeun aja si kita. Budak tehnya dibejakan sabaraha kali teh. Naon aja si kita. Nempona oge maneh nu naik naon. Udah si kita mah kabur ninggalkeun nih. Tong dibejakeun ka Mama Abi atuh Ceu Haji teh. Bejakeun sia. Kayu maneh ka Kesi. Mana si Kesi orang bejakeun geura. Ka indungna nih dibejakan sabaraha kali teh. Si Kesi. Ini maneh ninggalkeun. Ceu Haji ambek ka urang rek dibejakeun ka mama urang. Jadi urang hungkul nu disalahkeunna ka naon maneh nu ngajakna. Teu we ieu nu ngajakna. Maneh oge geuningan daek sok. Nih tapi mah teu apa da ditakuiin. Anggeul jadi bakal dicarekan abi ku mama abi bakal dibejakeun ku Ceu Haji na sok. Nih dieu keun ajang bunan. Mung atuh nina iman. Eta ge nangala saha sok. Nih dieu keun atuh ani. Nih mung atuh deui ge nang nunjukkeun abi. Sok ieu ge nangala saha eta sok. Nih bae da iman nang nunjukkeun abi ceuk abi ge. Ieu itu nu Teu ada urang nu ngalana atuh sok mun mani wong. Nih dieu keun atuh da nu urang atuh ini. Ih, ini nu urang. Nih mung atuh iman nu nih. Da nu abi atuh. Nih mah ceuk abi oge galak. Tadi ge mah tak munguli jeung ieu ge galak ceuk abi oge. Deukeun Mung atuh da iman nu abi. dieu keun. Nih dieu keun atuh nih. Iman nu abi. Sok nangala saha atuh. Da nang nunjukeun abi atuh atuh da urang nu naikna sok nih. Sok. Dia kan atuh Mung atuh nih. Mung atuh nih. Nangala saha ieu? Ada nang nunjukkeun abi. Mung atuh sok abi carekan sok ku Ceu Haji atuh. Sia. Ini Puas. 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 Bejakeun siapa ini si Kesi.
Kemana ulin wae? Laina kita moe embung. Wae loba. Panas. Moe. Sama tuh, kerarin lah lumayan. Kesi, tuh budak mana tinggalin mau kan wae jambu, orang. Di mana? Di situ beak. Mainnya budak kurang mau kan ah. Bahasa iyo mau kan wae. Geus sabaraha kali di bejaan budak maneh teh. Mainnya sikit tara itu heula dek kali. Kurang geus di bejaan sabaraha kali budak maneh teh. Mainnya budak mama teh kitu sok di dieu. Nih, kurang teh sabaraha kali di bejaan naik deui. Sikiin mah tara kitu. Tara kitu kumaha? Buktina bieu. Naon? Mau? Moal mungkin lain geus sabaraha kali. Lain budak urang eta mah. Lain budak urang. Kurang mah dideudeuh dipusti-pusti. Naon teh dijual? Jambu. Heeh. Jambu Ceu Haji, abi Ceu Haji. Panan ieu Mas reuncem. Maknya pira jambu atuh bae we mere. Lain mere hayang mah bebeja atuh. Lain budak urang. Lain budak urang geus puguh budak maneh. Lain budak maneh katingali. Nah kumaha meni neudreug di lain-lain teh. Ceu wara atuh boga budak teh. Naon eta naon? Jadi tukang maokan. Naon eta ngomong teh jadi tukang maokan. Biwir jaga tah Ceu biwir ieu omongan teh jaga. Hari teungeuna urang di kitu-kitu tah ku biwir. Hari faktana kitu sok. Moal mungkin naon? Puguh madogan budak maneh tah. Naon eta leungeun surang-surung bisa ada budak manehna atuh madogan. Engke tanyakeun ka budak urang. Sok. Ayeuna mah kieu we Ceu. Dah hayang nyaho hayang digantian urang mah. Teu pira jambunya sabaraha malina sabaraha. Loba tah di kieu tah. Di kieu kan ke tanyakeun teu pira jambu hiji meureun. Anger we urang mah eta teh dideudeuh rek dijual. Manya meni Mas reuncem teu pira jambu kudu diduitan. Heeh atuh. Omong haji we, tapi nak jambu-jambu wae itungan. Budak wara teh jaga tah. Jaga eta teh. Wara tah budak. Wara tah budak jeung wara da geus diwarah urang oge nah tukang saringan sok wara. Ini. Naon eta teh? Nih pira pangaji jambu hijinya. Nih omong haji we. Nih haji tapi ciga kitu hitungan teh pira jambu. Amit-amit heuh tah budak maneh warah tah. Cenah mau deui omong haji nya. Kudu kumaha ieu maneh? Heueuh cenah naon anak urang teh maling jambu cenah pira hiji terus naon nitah digantian make duit. Ya Allah ya Rabb. Nanya omong hajinya. Enggak dipenta. Kan balanjaan orang teh minta iya minta itu cakarunya budak urang candahat sanyatu cenah salah teh gadag naon atuh teh. Teuing atuh da omongna teh sok gadag tapi hasilna Tengah boga duitnya. Boga duit cek teh. Ya kan Sia cek aing teh kade cek ade gonjol sagade penta cek aing teh. Eta teh. Poin nyakutan geuceuk. Dikit sia. Tong nanya ka aing. atuh nih. Nah, doati. Male atong badagong kayu manis. Nih ke rumah tuh tong ngadangkang. Bau tarasi tah atuh. Oh, sia teh kerum nih. Gono kone. Ya baunya sia si eta mah. Oh, we, gono sia teh misal. Bisa